Waladdallin Rabbi ghfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ari salat al mafrudatu anu dipardukeun. Khamsun eta teh aya 5 waktu. Salat anu dipardukeun nu diwajibkeun sadayana aya 5 waktu. Ta ieu salat anu 5 waktu teh jinsus shalah al mafruḍah as-shadiqu bil muta'addidi adalah jenis salat anu dipardukeun anu menuju wajibna parduna teh ka tiap-tiap jalmi. Istilah nama ieu salat anu 5 waktu teh sanes fardu kifayah, tapi fardu naon? Fardu ain. Mana cenah anu 5 waktu teh salat fardu nu 5 waktu teh wajib teh? Hiji salat subuh waktosna entos ditangtoskeun. 2 salat duhur sami tos ditangtoskeun. 3 salat asar. 4 salat maghrib. Nu kalima salat naon? Salat isya. Ieu teh salat 5 waktu anu hukumna fardu. Wal muradu al mafrodatu asolatan alal ahyan. Tuh maksud nama fardu ain tetiasa diwakilkeun nu 5 waktu ieu mah. Tetiasa kieu jig weh salat isya teh kumaneh wakilan. Tetiasa kitu. Anu henteu ngalaksanakeun mah naon? Bakal doraka. Tah ieu salat anu 5 waktu anu neme disebatan benten sinareng salat anu dinadarkeun. Sok sanaos salat anu dinadarkeun hukumna teh sami jadi wajib. Naon bentena? Ari salat anu dinadarkeun mah asalna mah hukumna teh sunat. Asalna mah salat nu dinadarkeun teh hukumna teh naon? Sunat. Ngeun kulantaran anjeunna eta jalmi ngawajibkeun pikeun dirina sorangan dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditentukan ku anjeunna. Misalna teh lamun kuring hasila anu maka ieu salat sunat nadar ek dilaksanakeun. Lamun kuring hasil anu maka ieu salat tahajud nadar arek dilaksanakeun. Ta eta salat tahajud asalna mah hukumna naon? Sunat. Kulantaran dinaonkeun dinadarkeun janten weh naon? Wajib wayahna. Mun tos hasil anu teh wayahna eta salat tahajud kedah dilaksanakeun. Tah salat tahajud anu dinadarkeun eta mah sanes kalebet salat fardu anu 5 waktu. Da ari salat fardu anu 5 waktu mah wajibna teh asolatan. Hartosna wajib asolatan teh wajib asalna masing teu dinadarkeun ogen. Salat anu 5 waktu nu tadi disebatan mah naon? Wajib dilaksanakeun. Tu bentenana teh. Oke. Ieu salat anu 5 waktu benten sinareng salat janazah atanapi salat mayit.
Margi ari salat janazah atanapi salat mayit mah hukumna fardu naon? Fardu kifayah. Ida koma bihal ba'du kapa anil bakin. Nu hartosna di mana di hiji kampung aya sapalih nu ngalaksanakeun salat janazah, maka eta salat janazah nu dilaksanakeun ku sapalih teh cukup kangge sapalih deui anu teu ngiring salat janazah. Janten sami salat janazah atanapi salat mayit sanes kalebet salat fardu anu 5 waktu. Saterasna ieu salat fardu anu 5 waktu teh wa fardiyatuha maklumatun minad dini bid darurah. Hukum farduna salat 5 waktu tos aruninga sadayana hukum farduna teh maklumatun minad dini bid darurah. Hukum farduna teh termasuk urusan agama anu diketahui tina urusan agama bid-darurati kalawan jelas. Insyaallah sadayana kaum muslimin wal muslimat bakal terang we asa kacida teuing we mun teu naon teh teu terang tehnya bakal terang sadayana kaum muslimin bahwa anu 5 waktu teh hukumna naon? Fardu. Gitu. Margi pahukumna fardu salat anu 5 waktu eta teh termasuk jelas we farduna teh urusan agama nu jelas sehingga payak puru jahiduha. Hukumna kupur lamun aya jalma inkar kana farduna salat anu 5 waktu tuh murtad cenah hukumna teh. Upami aya jalmi ngadon nekadkeun kieu salat nu 5 waktu teh da teu wajib henteu talamun aya nu nekadkeun kitu hukumna teh naon? Kupur eta teh. Nauzubillahi min dalik. Benten jeung henteu ngalaksanakeun salat nu 5 waktu moal mata kupur ari tara salat mah asal hatehna henteu naon? Teu nekadkeun salat nu 5 waktu teh teu wajib. Si eta teh tara naon? Tara salat jumaahan tara. Sugan aya kitu tadina jumaahan teh. Da jumaahan teh saminggu sakali. Ieu mah eueuh tara misalna teh. Sugan osok salat lohor, asar tara. Cike ari anu tara salat kupur atawa murtad henteu. Walranana henteu murtad. Nu tara salat teh teu kupur hari anu tara salat nu 5 waktu teh asal dina hatena teu nekadkeun hukum anu 5 waktu teh teu wajib. Berarti kieu dina hatena teh kuring teh tara salat ngeun apal nu 5 waktu teh hukumna teh naon? Wajib. Ngeun kuring mah ngedul we tah eta teh doraka hungkul teu matak jadi naon? Teu matak jadi murtad. Nu matak jadi murtad mah mun naon cenah? Lamun nekadkeun nu 5 waktu teh sanes wajib atawa henteu wajib. Mudah-mudahan we urang sadayana sing tiasa ngajagi salat anu 5 waktu khusus nama eta da wajib teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala yu'daru ahadun fi tarkiha madama fi aqlihi. Teu diuduran hiji jalma dina ninggalkeun salat 5 waktu madama fi aqlihi
salagi eta jalma teh masih berakal. Masih keneh berakal mah sok sanajan teu tiasa usik teu tiasa malik tapi masih keneh berakal, wayahna salat nu 5 waktu teh kedah dilaon dilaksanakeun ngeun sakamampuan nana. Kecuali akalna tos teu aya, masing jag-jag waringkas oge, bisa lumpat, bisa pungal pangul, ari akalna teu aya mah teu wajib salat teh. Sabalikna akalna masih aya, ngeun jasadna teu walakaya, anger wajib salat nu 5 waktu teh. Kumaha ngalaksanakeunana sakamampuanana. Da Allah mah nitah teh kunaon ku sebatas kamampuan. Teu tiasa usik abi mah, lambai teu tiasa ngobrol, panangan teu tiasa usik, sadayana lah jasad teh teu tiasa usik, tapi inget berakal salat wajib. Kumaha salat teh kitu. Salat teh cek naonana sakaemutan nana. Tuh, jadi teu diuduran teh atuh teu aya kamurahan pikeun ninggalkeun salat 5 waktu selama aya keneh akal. Tah kitu cenahnya. Henteu aya istilah sokomo lamun jag-jag waringkas teu aya. Pokona mah selama aya keneh akal salat teh wajib ngeun ngalaksanakeunana sakemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nu hartosna Allah teu meredih ka awak-awakan kajaba kana sakamampuan nana. Tos pada terang sadayana ogen teu kaduga salat tatih bari calik dan seterusnya. Bakat kunaon kudu ngalaksanakeun perintah Gusti Allah. Nah, sakedap deui kumargi bade aya acara di Darul Huda ieu teh sim kuring teh cenah tabuh dalapanan langkung diantos, sakedap deui we nya hapunten ngaos ayeuna mah sakedap. Nah, hikmah salat aya 5 waktu bari waktosna tos ditangtoskeun. Sakumaha pidawuh Allah dina surat An-Nisa ayat 103, Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Saestuna salat eta teh bukti wajib nya diwajibkeun ka jalma-jalma mukminin bari di waktu ta ieu teh di waktu-waktu teh aya naonana, aya hikmahna. Kieu hikmahna saur para ulama. Hikmah salat 5 waktu di waktu-waktu waktosna ditangtoskeun teh eta teh sebagai peringatan khususna ka manusa. Timimiti jadina manusa, lahirna manusa, dugi ka maot jeung burukna manusa. Kan kieu jalmi teh nya. Kawitna mah urang teh tong nyarioskeun Nabi Adam sareng Siti Hawa. Nyarioskeun urang ieu mah nya. Urang teh kawitna teh dikandung kunu janten ibu urang. Urang teh aya di lebet patuangan ibu urang. Nah, ketika ibu urang ngaraos hoyong ngalahirkeun urang, eta teh lir ibarat pajar sidik cenah. Diibaratkeun naon cenah, lamun ibu urang hoyong karaos hoyong ngalahirkeun teh lir ibarat kaluarna pajar sidik. Jadi
Fajar sidik teh itu teh adalah waktu subuh. Lamun dibahasa urangkeun mah kieu, fajar sidik teh adalah matahari ngarasa arek bijil gitu tah. Kan subuh mah acan bijil matahari, acan terbit matahari. Subuh teh hanya terbit fajar sidik matahari nama teu acan naon? Teu acan kaluar. Tak waktu subuh mah caraangnya langit teh nya henteu poek tapi naon? Katingali bodas. Tak katingali bodasna langit teh bijil fajar sidik eta teh mun di indung urang mah, di ibu urang mah lir ibarat ibu urang tos karaos bade ngalahirkeun urang. Pek teh cariosna mah urang teh dilahirkeun we barojol ku indung urang teh ku ibu urang teh. Tah ibu urang ngalahirkeun urang teh eta teh lir ibarat tulu usamsi. Naon tulu usamsi teh? Terbit panon poe munculna panon poe. Lir ibarat kitu cenah. Saterasna urang teh caritana teh lahir lamun diibaratkeun tos dilahirkeun ku ibu urang teh seperti bijil panon poe, terbit panon poe. Nah, ketika urang kan lamun di pasihan panjang yuswa mah urang teh bakal jadi naon? Orok, tuluy budak, tuluy pamuda, tuluy atawa pamudi. Ya, kok gede we lah kitunya dewasa. Tah ketika manusia tos ukuran sekitar 35 tahunan we lah nya. Eta teh lir ibarat panon poe parantos aya di tengah-tengah langit. Cenah. Lir ibarat panon poe tos aya di tengah-tengah langit. Mun panon poe aya di tengah-tengah langit teh kacida naonana? Panasna nya. Cacak-cacak tabu 10 ogen ayeuna mah da lenglang teh teu aya awan panas pisan geuningannya. Kan tenan upami panon poe aya di tengah tos aya di tengah-tengah langit. Tah panon poe tos aya di tengah-tengah langit teh lir ibarat umur jag-jag belejagna jalmi lah. Saterasna jalmi teh da kondisina teh bakal naon? Menurun beki sepuh teh beki peot cenahnya. Tanagi beki kirang sakumaha dina Yasin wa manu amirhu nunakishu fil khalqi cenah. Apalah yakilun sing saha jalmi nu dipasihan panjang umur wa manu amirhu teh nunakishu fil khalqi bakal kembali deui dedeganana teh bakal menurun. Pecut mini cenah janten menurun kondisi teh beki sepuh kayak urang teh peot teh kapungkur mah mangul 80 kilo teh kuat ditanggung. Ayeuna mah boro-boro 40 kilo cenanya. Boro-boro 80 kilo, 40 kilo ogen tos teu kiat. Tah eta teh berarti menurun kondisi jalmi teh da beki kolot. Nah eta teh menurun deui panon poe teh kan di luhur, turun panon poe teh bakal di belah kulon posisina teh kahanapan deui. Eta teh mendekati kana waktu asar. Janten asar teh adalah lir ibarat di jalmi mah jalmi anu tos kolot anu kondisi fisikna entos menurun, tos lemah. Matak cek dina Yasin apalaya kilun. Nah teu mikir jelema teh cenah. Pan kitu cek Allah teh.
jelema teh sugan terus jag-jag da moal. Sugan jelema teh terus kuat moal. Sugan jelema teh terus jaya moal jaya, moal terus jaya jalmi mah moal. Moal terus berkuasa moal. Anger bakal aya naonana menuruna. Matak sekalo ditungtungan apalaya kilun mikir maraneh teh atuh cenah kitu cek Yasin teh nya. Moal naon moal salawasna jaya menurun. Kitu tah. Geus kolot we carita nama dipanjangkeun Yuswa keneh ku Allah geus kolot asar maot we. Jalmi teh ta maot teh magrib. Terbenam matahari kan magrib teh. Terbenam matahari waktu magrib. Ta tos magrib teh lir ibarat manusia maot dikubur. Ta tos dikubur teh manusia teh buruk. Naon teh kulit-kulitna daging-dagingna teh naon? Baruruk. Tah buruk namina teh Isa eta teh. Kan hari magrib mah masih keneh aya tapak-tapak cahaya matahari teh. Lamun waktu magrib cirina teh masih keneh aya waktu magrib teh cirina teh di langit teh masih keneh aya tapak-tapak bekas-bekas cahaya matahari. Tah nya berarti masih keneh aya waktu magrib. Ta upami tos surup tapak-tapak atanapi bekas-bekas cahaya matahari berarti poe kacida langit teh Isa eta mah. Tah Isa teh adalah bekas lil ibarat bekas-bekas jasad manusia teu aya weh di jero kubur teh geus buruk kitu tah. Tak hikmahna salat 5 waktu teh ku para ulama digali adalah ternyata perjalanan kehidupan manusia matak ku salat teh sing emut sajaba bacaan-bacaan salat teh oge urang teh sing emut ku salat teh urang teh perjalanan teh kitu. Tah kitu weh mudah-mudahan sabada ngupingkeun ieu pangaosan sinareng sabada simkuring nyarioskeunana sing janten tadkiroh sing janten pepeling kangge urang sadayana malah mandar janten tangginas janten semangat janten ngalawan hoream lah kanggo ngalaksanakeun ngadegkeun salat anu 5 waktu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten tina kakirangan sinareng kalangkunganana.